ngedengekeun sosoranganan. Isi aya anu maturan. Sok sanajan kajadianana geus lumayan lila, tapi anger we inget wae nepikeun ka ayeuna. Salah sahiji kajadian anu mata kurang kaharti ku akal sehat. Soalna masih keneh loba anu teu percaya kanu disebut siluman atawa dedamit barakasakan. Tapi keur kuring mah percaya teh peda geus kaalaman ku kuring sorangan. Saacan kuring ngaguar ieu pangalaman, nepangkeun ngaran kuring anu geus pada neulah mah Mang Oo. Lembur matuh tempat pangancrekan di Majalaya, Kampung Padarek, Bandung Kidul. Majalaya dina pangalaman anu rek dicaritakeun ieu lain Majalaya kawas ayeuna, tapi Majalaya anu masih keneh ngaplak pasawahan, oge masih keneh loba tatangkalan geledegan. Jalan oge masih kene paroek. Acan kawas kiwari geus caraang ku lampu listrik. Harita mah masih kene loba tempat anu cara neom. Masih kene loba tempat anu dicicingan ku dedemit. Jalan-jalan oge can rame ku balawirina mobil angkutan. Jadi lamun teh mah indit ke lembur anu jauh teh masih keneh disorang ku lempang. Hiji mangsa kuring keur aya di imah babaturan anu aya di Buah Batu. Anu ditepungan ku kuring teh babaturan nu sok mere pagawean. Kabeneran kuring keur nganggur geus aya kana 2 mingguna. Kuring teu boga gawe. Mat. Naon? Sakaras aya wae di imah teh. Jeung Sugano atuh geus aya pagawean keur urang teh. Ih,
Ieu mah ya di mah we kesel. Paling aya gawe mimiti minggu hareup euy. Soalna mah nu deukeut-deukeut ayeuna mah can aya ieu teh. Nya teh naon atuh minggu hareup ge lah. Nu penting mah aya gawean we keur urang. Heug atuh. Jeung sigana mah ketang ya rada manjang pagawean ieu teh euy. Soalna mah pagaweanna nya gitulah. Diborong kulobaan teh geuning. Wah atuh kok mau kitu mah. Si pisan lah pokona mah. Ya mudah-mudahan we atulah cing lancar gitu tah boronganna lah. Nah, amin mat. Pas sore kira-kira jam 5 kuring pamitan balik ka si Mamat. Pokona mah kuring sieun balik ka peutingan teuing. Sok sanajan balik jam 5 oge geus pasti wae nepi ka imah teh peuting. Soalna kuring balik di Buah Batu teh lempang henteu make kendaraan. Kuring diberi duit ku si Mamat. Maksudna keur ongkos balik. Tapi ku kuring teu dipake numpak mobil. Da puguh ari keur teu boga duit mah. Sok ngahaja we duit teh diirit-irit. Supaya aya keur setor ka pamajikan. Geus liwat Isa kuring masih kene di perjalanan balik ka imah. Kaayaan jalan oge geus paroek. Puguh we kuring lempang teh teu bisa gagancangan. Kira-kira setengah jam deui tepi ka imah. Di tempat anu hara-haraeun jauh ka lembur, nu aya pasawahan anu ngaplak jeung rajegna tatangkalan. Basa kuring keur tongoy lempang. Ujuk-ujuk aya suara anu ngomong ka kuring. Urang teh mahanya incu. Aki gini. Nyeta tos di Buah Batu ieu teh Ki. Oh, kitunya. Sumuhun Ki. Dupi Aki bade ka mana? Atanapi mulih ti mana? Waya Ki aya di dieu. Yang Aki teges lepungan incu. Juk atuh teruskeun balik ka imah. Omat pesen di Aki mah lamun ayana naon di jalan tong dipalire. Antepkeun we nya. Maksudna kumaha Ki? Nya teu kudu kumaha ngan sakitu we pesen di Aki mah. Sanggeus kitu eta aki-aki teh ujug-ujug ngaleos bari selang sababaraha menit. Geus teu katingali deui. Nah ka mana eta aki-aki teh ngaleosna? Aya rasa heran keur kuring.
Cek pikir sagancangna oge lempang aki-aki nu geus katingali rempo. Tapi nah geus leungit deui tina panempo kuring. Geus kitu mah kuring oge neruskeun deui lalampahan. Muru balik ka imah teh. Pas tepi ke jalan anu ngolecer, kuring ngeureunkeun lengkah lantaran ti anggang katingali di eta jalan ngolecer teh aya anu ngagebur bodas. Penasaran, lalaunan kuring ngadeukeutan eta nu katingali ngagebur bodas teh. Sanggeus deukeut kakarek atra katingali sing horeng eta nu bodas teh siga gemolan. Ningali aya gemolan sarupa kitu, kuring teu ingat deui kana pesan ti si Aki tadi. Pikiran kuring bisi eta gemolan teh harta karun. Nyantukna eta gemolan oge ku kuring dicokot. Maksud rek dibawa ka imah. Sahanu nyaho eusina emas atawa duit. Sabab tadi katingali ti kajauhan eta gemolan teh semu ngagebur reuas lantaran tina eta gemolan teh keluar haseup bodas. Sanggeus haseup bodas keluar, kuring langsung ngajorowok samalah tuluy ngalengerek kepaehan. Pamajikan kuring anu geus aya di kamar tibu buranjat keluar lantaran ngadenge sorak kuring anu ngajorowok teh. Pamajikan kuring kacida reuwaseunana ningali kuring anu ngalengerek bari panon bolotot. Harita kene anu jadi pamajikan nyusulan tatangan nu deukeut jeung imah kuring. Ku sahabab aya kejadian serupa kitu. Antuk nama jol-jol tetangga anu niat rek narulungan ka kuring. Kumaha mimitina atuh Mang Oo bisa jadi kieu. Nya eta abdi oge teu apal. Tadi teh abdi nuju aya di kamar. Ari pas keluar ujuk-ujuk caroge abdi tos burial buncelik sarupi kieu. Moal gitu weureuk dahareun. Duka Pak RT, abdi oge heran. Datang ke kolot lemur anu kasebut legok tapak genteng kadek. Samalah di lemur kuring mah disebutna oge mama ajengan. Lamun aya kejadian-kejadian aneh sarupa kitu teh ku mama ajengan mah sok bisa diperuhkeun. Bahasa mama ajengan rek niat ngubaran kuring anu keur gogorowokan menta tulung. Kuring motah lir nu kasurupan
Panon Burial Buncelik bari suku jeung leungeun pada nyarapengan. Sabot keur kitu ti saluareun imah kadenge aya sorak kuda anu cingkotoplak. Datangna eta sorak kuda dibarengan ku sorak angina anu kadenge nyeor. Atuh tatangga anu keur araya di imah kuring cingkara cewis ngomongkeun eta sorak kuda anu tingkotoplak teh. Ningali kejadian kitu kuring mah malah tambah motah. Samalah hampir-hampiran teu katahan kudu nyarakelan. Mama ajengan anu ngubaran kuring surti kana eta kajadian. Nya mama ajengan terus cengkat maksud rek kaluar ti jero imah. Anu araya di dieu terus ngaraji we sabisa-bisa. Mama rek keluar sabab aya nu datang geuning rek mawajang oo ieu teh. Sanggeus aya di luar katingali mama ajengan ngabedega di hareupeun imah. Terus katingali eta mama ajengan huthat sorangan siga anu keur gelut. Sing horeng mama ajengan keur tarung jeung siluman anu datang rek mawa kuring. Pitulung tinu kawasa eta siluman teh bisa dielehkeun ku mama ajengan. Sora sapatu kuda geus teu kadengen deui. Anginna nu nyeor oge eureun. Mama ajengan asup deui ka jero imah. Katingali eta mama ajengan awakna baseuh ku kesang siga anu geus kecapean. Kuring oge mimiti rerep. Kuring geus teu moatah deui. Panon anu Burial Buncelik geus mimiti eureun. Kuring diparancahan ku mama ajengan nepikeun ka kuring bisa pulih siga biasa deui. Singkat carita kuring sadar. Sanggeus sadar kuring nyaritakeun hiji kajadian anu karasa aneh. Eta dina ngimpi teh kuring beut aya nu ngagusur ku makhluk anu jangkung badag bari panon bolotot. Eta makhluk rek ngadon mawa kuring ka negara siluman. Tapi untung baik kuring bisa diubaran ke mama ajengan. Jadi tetulus jadi tumbal. Eta kajadian teh geuning aya hubunganana jeung gemolan anu dibawa ka imah ku kuring. Akibat eta gemolan nepi ka kuring rek dijieun tumbal. Eta gemolan ku mama ajengan dibawa ka buruan imah
Samalah pada nyaksian ku sebagian tetangga nya akhirna kumama ajengan oge diduruk. Anu karasa ku kuring jeung tetangga basa eta ge molan diduruk teh kaayaan di buruan imah jadi kerasa geuman. Samalah teu kurang tatangga anu nyabakeun pundukna lantaran ngaraskeun cing puriding bulu punduk. Isukna kuring kumama ajengan disareatan deui supaya ngadahar cau emas. Sanggeus diubaran kumama ajengan mah kuring oge pulih sabihari deui. Kuring tetulus jadi sebak atawa jadi tumbal.